kaeling rumingkang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katempuhan. Awaludin ma'rifatullah, ari awal-awalna agama nyaeta makrifat ka Gusti Allah. Ari nu disebut ma'rifatullah mun secara definisi aya dua pengertian. Kahiji pengertian anu secara umum, ari ini dimaksud ma'rifatullah dina pengertian secara umum nyaeta al-jazam, artina meyakini 100% yen teu aya pangeran salian Gusti Allah. Ari pangeran nyaeta anu ngajadikeun sadaya alam jeung pangusina, anu kagungan kakawasaan mengatur jeung mengurus kana sadaya perkara anu dijadikeunana, jeung anu hak diibadahan, diubudiahan, jeung diubudahan ku urang sadaya salaku manusia. Eta pengertian ma'rifatullah secara umum atawa secara awam. Jadi ari keur nu awam mah nganyahokeun pangeran teh yen teu aya pangeran anu wajib diibadahan salian ti Gusti Allah, yen teu aya pangeran anu ngajadikeun, yen teu aya pangeran anu ngurus, yen teu aya pangeran anu ngatur kana sadaya urusan kana sadaya kahirupan di sadaya alam, angin Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Talamun ujang geus nganyahokeun nepi ka dinya kalawan kanyaho anu jadi kayakinan sayakin-yakinna, eta geus kaasup kana ma'rifatullah secara definisi umum. Nu kadua nyaeta pengertian ma'rifatullah secara khusus. Ari ma'rifatullah dina pengertian secara khusus nyaeta nurun yakbibuhullah fi qalbi abdi fadla minhum fabidalika nur yusyahidullah fi kulli syai'in. Nyaeta cahaya anu dipaparinkeun ka jero hate hambana sebagai anugerah ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, anu ku ayana eta cahaya mangka eta hamba bisa nyaksi ka Gusti Allah dina tiap-tiap sesuatu. Jadi dina tiap-tiap sesuatu nyaeta saperti anu kadenge, nu katempo, nu karasa, manehna nyaksi ka Gusti Allah nyaeta nyaksi kana jalaliyahna, nyaksi kana jabariyahna, nyaksi kana qadariyahna, nyaksi kana qahriyahna, nyaksi kana jamaliyahna, nyaksi kana kamaliyahna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dina satiap perkara kasaksian ku dirina yen teu aya samemehna jeung teu aya anu keur lumangsungna jeung teu aya saenggeus lumangsungna eta perkara-perkara anu disaksian ku manehna angin Allah subhanahu wa ta'ala. Muncul istilah
kaayaan hiji jama anu samode kitu teh disebut musyahadah. Nyaeta musyahadah atawa nyaksi ka Gusti Allah dina sadaya perkara. La ilaha illallah la masyhuda illallah. Jadi tenyaksi salian ka Gusti Allah. Jadi ari dina definisi secara khususna dimaksud ma'rifatullah teh nyaeta mukasyafah, nyaeta tembusna pandangan orang salaku manusia dina tiap-tiap memandang kana suatu perkara tembus kana ngajadi kemana. Jadi orang mandangna kana sadaya perkara teh dibarengan ku kasadaran yen teu aya anu maujud angin Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ari ma'rifatullah dina pengertian secara khusus ceuk sakaol teu bisa ditarekahan, sabab eta murni mangrupakeun anugerah ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ka eta jalma atawa ka hambana anu dikersakeun ku anjeunna. Jadi anjeunna ngersakeun sakersana ka saha wae anu dikersakeunana, maparinkeun eta cahaya ku ayana eta cahaya, mangka eta jalma pandanganana jadi mukasyafah, jadi ebreh kana tajali-tajali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala anu aya di alam dunya. Jadi ku ayana eta cahaya pangdengekna, pangangseukna, panenjokna, pangrasana, nyadarkeun dirina kana keagungan-keagungan Gusti Allah, nyadarkeun dirina kana kaluhuran-kaluhuran Gusti Allah, nyadarkeun dirina kana kahebatan-kahebatan Gusti Allah, kana kasampurnaan-kasampurnaan Gusti Allah jeung saterusna. Kakaayaan anu saperti kitu nyaeta ma'rifatna eta jalma ka Gusti Allah, di antarana nyaeta bisa musyahadah ka Gusti Allah teh ceuk sakawo mah la bisa babin wala kasbin. Artina eta perkara teh lain karena ayana sabab jeung lain karena ayana kasab. Hartina teu bisa diikhtiaran ku urang supaya urang menang eta cahaya, an ku ayana eta cahaya urang bisa musyahadah ka Gusti Allah. Ceuk sakaol deui bisa ditarekahan, di antarana nyaeta ku jalan mujahadah atawa riyadho. Nalika hiji jalma berniat atawa bertekad rek ma'rifatkeun dirina ka Gusti Allah, tuluy ngayakeun suatu perjuangan anu rongkah, mangka Gusti Allah bakal ngabimbing, bakal nuduhkeun ka eta jalma kana jalan-jalan menuju ma'rifatullah. Ta eta ceuk sakaol ke jama-jama anu ngayakeun mujahadah pikeun ma'rifatullah. Aya perkara-perkara anu kudu dikanyahokeun, di antarana ulah beranggapan yen ma'rifatullah teh terjadi karena mujahadah, ulah beranggapan yen ma'rifatullah teh terjadi karena riyadho. Jama-jama anu beranggapan yen dirina bisa ma'rifatullah
karena ayana mujahadah jeung beranggapan yen tanpa mujahadah moal bisa ma'rifatullah, mangka eta jalma moal tepi kana ma'rifatullah. Sabab ari anu saestuna ma'rifatna hiji jalma ka Gusti Allah eta teh lain satapa-tapa karena mujahadahna, tapi karena ampunan, karena kamurahan, karena karunia jeung rahmatna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sedengkeun ari rongkahna mujahadah eta teh ngan saukur alamat atawa ngan saukur tanda tina kajujuran jeung kasungguhan tekadna eta jalma pikeun makrifat ka Gusti Allah. Jadi mujahadahna anu rongkah teh eta teh ngan saukur jadi tanda kajujuran jeung kasungguhan tina niat dirina pikeun makrifat ka Gusti Allah, lain jadi alat untuk mencapai ma'rifatullah. Hartina eta kamurnian tekad, eta kajujuran jeung kasungguhan niat diri anu diwujudkeun jadi mujahadah anu rongkah eta tengan saukur jadi wasilah, nyaeta anu jadi cukang lantaran ngadeketkeun atawa anu nyambungkeun eta jalma jeung rahmatna Gusti Allah. Jadi kahiji mujahadah lain sabab tina terjadina ma'rifatullah, jeung eta mujahadah lain ngandung harti eta mujahadah teh eueuh paedahna. Ku pedah disebutkeun eta mujahadah teh lain mangrupakeun sabab dipaparinkeunana cahaya ma'rifat. Ari mujahadah mah tetep aya paedahna, moal jadi ikhtiar anu sia-sia. Jadi ari paedah mah aya nyaeta anu nyambungkeun kana rahmatna Gusti Allah. Jadi ku ayana mujahadah mangka eta jalma nyambung ka rahmatna Gusti Allah. Ta ari ma'rifatna mah nyaeta dipaparinkeun cahayana mah lain ku sabab mujahadahna, tapi ku sabab rahmat Allahna. Jadi ari mujahadah mah tetep aya paedahna, namun dijadikeun alat tuntutan pikeun nuntut hak ma'rifatullah, atawa eta mujahadah teh dijadikeun alat pikeun tukar menukar nyaeta rek ditukerkeun kana ma'rifatullah, moal cukup. Ku sabab teu cukup mangka kadituna moal cumpon. Jadi mun erek mujahadah lempengkeun heula i'tiqadna. Ujang ngayakeun mujahadah teh lain rek nuntut ma'rifat ka Gusti Allah, tapi eta mujahadah teh sebagai tanda kajujuran jeung kasungguhan diri ujang. Sebagai tanda kasungguhan jeung kajujuran tina niat ujang pikeun ma'rifat ka Gusti Allah, tuluy ujang teh ngayakeun mujahadah anu mudawamah, anu terus menerus jeung anu pohara. Sedengkeun ari urusan ma'rifatullah nama eta murni karena ampunan, kamurahan, karunia jeung rahmatna Gusti Allah. Sakumaha nu parantos didawuhkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, la yudhilu ahadan al-jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana, illa ayata gamadan yallahu bimagfirati wa rahmah.
moal asup ka sawarga hiji jalma ku amalna. Kangjeng Rasul ditaros ku sahabatna, apakah kalebet salira ya Rasulullah? Dawuhan Kangjeng Rasul, sumuhun kalebet simkuring. Nanging Gusti Allah parantos melimpudan ka simkuring ku ampunan sareng ku rahmatna. Itu jadi ari maujudna sorga ka manusia eta lain ku amalna manusia, tapi ku ampunan jeung rahmatna Gusti Allah ka eta manusia. Matak tulungan migawe amal karena sorga sabab cumpang. Ari nu disebut sorga aya sorga dunya, aya sorga akhirat. Ari sorga dunya rupana nyaeta ma'rifatullah. Ari sorga akhirat di samping ma'rifatullah nyaeta nu sok dicaritakeun ku ajengan dina pangajian. Contohna saperti Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden, Jannatul Naim jeung saterusna. Jadi orang sing inget ari sorga, bos sorga dunya, bos surga akhirat, eta teh lain harga tina amal soleh. Tong boros sorga anu kasebutna nikmat gede, dalakana nikmat leutik wae, contohna saperti udara anu dipake ku napas ujang dina kahirupan ujang sapopoe. Mun dihargakeun mah moal kabayar sok sanajan ku amal soleh salaput umur. Sok sanajan rek ditebus eta nikmat anu mangrupa udara ku amal soleh saumur hirup, durang teuting ngadekkeun migawe amal soleh pikeun nebus atawa pikeun meuli eta nikmat anu rupana udara moal kabayar sok sanajan ku poharana amal soleh. Komo nikmat anu gede saperti surga, saperti ma'rifatullah, moal bisa dibeli ku mujahadah. Tapal bahdinya perlu mujahadah jeung ikhlas teh. Sabab anu ikhlas mah tekadna lain ka surgana, lain ka ma'rifatna, tapi ka Gusti Allahna. Mun tekadna atawa pamadeganana atawa pamaksudanana nojona kana ma'rifatna atawa kana sawargana, eta teh can aya ikhlasan. Sabab masih kena aya tuntutan. Nyata nuntut makrifat atau nuntut sawarga ku amal soleh mau bisa, mau cukup. Mata tina kalimat-kalimat anu osok dibaca ku ujang sok aya kecap billahi. Contohna dina ta'ud a'udzu billahi, dina hauqalah la haula wala quwata illa billahi. Namun diterjemahkan dina konteks mujahadah mah hartina ujang bisa nepi ka kitu, bisa nepi ka kieu teh lain ku ujangna, lain ku mujahadahna, tapi ku billahi. Ari billahi teh hartina bi ai iradatillah, bi ai kudratillah, bi ai aulillah, bi ai fadlillah, bi ai rahmatillah, bi ai idnillah. Jadi tegas nama ku Gusti Allah eta teh. Jadi ku Allahna mun ku ujangna. Tamun ujang migawena dina kasadaran eta kakara geus mulai aya unsur kaikhlasan. Di antarana nyaeta teu kacampuran ku pangakuan jeung teu kacampuran ku tuntutan. Jadi di mana barang gawe pake ilmu ikhlasna. Ilmu ikhlas teh mencek bahasa hijib teh mah
contohna bismillahi wa billahi minallahi wa alallahi wa billahi jeung saterusna ta eta teh anu ikhlas. Ta eta karek ma'rifat menurut definisi. Awaludin ma'rifatullah teh jadi ma'rifatna karek dicaritakeun tina segi definisina. Ayat pengertian ma'rifat secara umum, ayat pengertian ma'rifat secara khusus. Jadi ari awal-awalna agama nyaeta mengenal ka Gusti Allah. Memeh syahadat, memeh salat, memeh zakat, memeh puasa, memeh munggah haji, kudu mengenal heula ka Gusti Allah.